Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu atos masihan kasehatan ka urang sadaya sehingga urang tiasa patepang rarai dina ieu kasempatan kalawan dina kawilujengan. Sholawat sareng salam urang curahkeun ka baginda nu mulia nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusabab anjeunana urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat Islam jeung mudah-mudahan urang sadaya kaasup kana umatna. Amin amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta pun haikal handaru simkuring haturkeun nuhun ka saderek panata acara anu atos masihan kasempatan ka simkuring kanggo janten panumbu catur dina ieu kagiatan. Teu hilap simkuring haturkeun nuhun ka para pangjejer sareng pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kempelan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan mangpaat jaringan internet kanggo siswa. Ku kituna supados henteu nyongkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon anu simkuring pihormat, sada acan incak ka acara salajengna, simkuring nejanepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun ka mandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Bapak Ade Prayoga SPD MAP, mantena mangrupikeun kapala sakolah SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kersa parantos sumping dina ieu kagiatan. Anu kadua nyaeta Bapak Rujiun MPD, mantena mangrupikeun wakil kapala sakolah SMAN hiji Majalengka bagian kasiswaan. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Supaya ieu acara lumangsung kalawan kana kalancaran, simkuring bade ngabode ratoran atanapi janten panumbu catur dugi karengsena. Ka Bapak Ade Prayoga SPD MAP sumangga dihaturanan kanggo ngabahas materi salami 10 menit. Hatur nuhun kana Bapak Ade Prayoga SPD MAP anu atos ngadugikeun ka mandangna. Leres naon anu rupi nu didugikeunana. Saalitna parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan mangpaat jaringan internet. Numutkeun mantena jaringan internet teh mangrupikeun salah sahiji kamajuan dina bidang teknologi anu tiasa ngajantenkeun siswa kengingkeun ilmu. Ayeuna internet janten jendela kanggo muka dunia. Sadaja ilmu anu urang tiasa mendakan nganggo internet. Pamakaian internet henteu kedah dibatasan utamina kanggo siswa. Kusabab internet seueur mangpaatna. Salajengna sumangga dihaturanan waktos salami 10 menit. Pikeun Bapak Rujiun MPD kanggo ngadugikeun ka mandangna. Hatur nuhun ka Bapak Rujiun MPD anu atos ngadugikeun ka mandangna. Numutkeun mantena internet seueur mangpaatna, tapi seueur oge sisi negatifna. Di zaman modern mustahil kanggo siswa henteu main media sosial. Ngotek dak atanapi ngamainkeun media sosial nyaeta nyiepkeun waktos. Pikeun ngendalikeunana tangtos sesah. Sabab zaman ayeuna media sosial sae dinu promosi. Janten ngajantenkeun urang hilap kana manfaat internet anu sajati. Mangga ayeuna ka para pamilon ieu diskusi menawi aya nu teu acan ngartos ngeunaan mangfaat jaringan internet kanggo siswa dipasihan waktos kanggo ngadugikeun patarosana ka narasumber tong hilap sebatkeun nami sareng ti mana asalna. Hatur nuhun ka Bapak Edi ti Cicurug anu parantos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung ngeunaan kawijakan pamarentah kanggo ngaleungitkeun sisi negatifna jaringan internet, utamina dina hal pornografi anu ngarusak siswa. Sumangga ka Bapak Ade Prayoga SPD MAP nganggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Ade Prayoga SPD MAP anu parantos ngawaler patarosan ti Pak Edi. Anu eusi walerana nyaeta pamarentah ngandalikeun eusi negatif dina internet dina upaya ngadidik bangsa. Teknologi anu digunakeun ku pamarentah pikeun ngatur konten internet negatif tiasa dibagi janten tilu nyaeta nyaring web, anu kadua Deep Packet Inspection atanapi DPI sareng nu katilu kategori WebSense. Alhamdulillah ieu kagiatan diskusi teh tos rengse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Ku kituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara kumaosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugia mangpaat kanggo urang sadaya dina ngamangpaatkeun jaringan internet. Hapunten tina sagala kalepatan sumangga dihatur nyanggakeun deui ka panata acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.